jajang ngopi. Ayo kemana teh? Jajan atau jajan di Cinggi Warung teh jajan nih mah kurang pantas ya. Atunya. Kemana Biasa luntang lantung, jangan mangsa. Ngarep mah. Banyak Ayo. Yo kopi Cak. Asya mat anyuk merenya. Tunggunya anyuk deh geus bosen nya. Tuh banyak nganyuk wae lah. Itu dipakai duit itu teh. Lah kopinya. Lucu lah. Anu pahit kopinya anu pahit. Adanya ulah banyak anyuknya. Tenang aya anu bayar. Banyak deui isukannya. Bae anting lah nganyuk. Palang lila ceuk nganyuknya paling 7 tahun. Wah, ayeuna dina usaha. Bangkar ini usaha teh. Coba kamari ngeboncengnya. 5 kotak. Landa kabeh. Gagal. Salah eta teh make gula eta mah cenah. Make gula Kopi wae di. Ari ieu kumaha tuh ieu? Mending keneh ngopi. Ayo pemikiran hirup itu. Yeuh, mau ngopi ayeuna mah. Lah, ayeuna. Karasa amisna nya, jeung pahitna. Rasa. Ayeuna dewe, ayeuna mah. Tara loba dedengan ayeuna. Jadi ayeuna hirup lain geus kopi rek ka mana ayeuna tuh? Soalna percuma ayeuna ngalah duit. Hah? Isukan beak deui aing mendingan teu ngalah duit sekalian aing mah cici. Ini kena ngopi aja. Keur naon ngalah duit teh coba? Menang ayeuna. Piceun isukan. Mending kana aing teu ngalah duit cicing wae nya. Heeh, kitu teh mah. Terus ai mana tadi dia tarik ngobrol apa rek eta rek melotek mah. Atuh euy nya. Meuli lotek mah ngadon cicing urang pada dia. Cicing bari ngopi. Gitu. Ya percuma tuh di danieu nu meuli batur halurin ke. Meuli na eueuh can anu meuli naning tuh ditanya. Ada lotek lagi can asak ki kana teh. Asak aja lotek mah. Uing mah teu boga duit, ceuk. Pan nyaho sorangan urang sapopoe na ge ceuk luntang lantung, ceuk. Teu boga duit nya nganyukeun onaman hek Menang nganyuk teh. Teu nganyuk. Nganyuk teh atuh nganyuk. Bosen nganyukeun ka maneh teh kamar kan nganyuk we. Kahiji sebelum terbayar keurang teh balanya. Kadua untuk geus sakieu pangpengprongna saeueuna naon. Ayeuna mah semang nganyuk-nganyukeun deui geus dilatih lobating katipu. Moal isukan oge teh papange jeung bulan tanggal 1. Tong aing lunas, kecil pang lunas, merenana. Mah dibayarna beak bulan ieu tanggal 1 dibayarna teh. Ada aing teh belat. Nyebutkeun tanggal hiji teh emang ke tanggal hiji. Banyak Atuh nya tanggal dibayar lah di ngutring lah. Geus ayeuna mah urang semang nganyukeun deui semang merean geus tutup geus eueuh lotek ka kabeh. Kumaha tah mal bere nganyuk cenah. Enggak saya orang mengadon cicing di dieu. Karena ngopi we unggulnya. Ngopi we. Gaya ngarobrolna turikeun nya aing rek kacai heula ya. Aing ieu kemana sih? Kopi mah bayarnya bayar kopi. Aduh. Kayaknya sampean itu mah. Nya. Dasar bedak letak. Datang ke Sukabumi kan mencari orang pintar ya, dengar kan Sukabumi ada orang pintar. Nah, mau buat ke cewek gitu. Ada nggak di mana tuh? Di sekitar sini di bawah ada. Ada di mana? Ya di bawah sekitar sini. Di bawah. Ya datang yuk. Gerai itu teh barudak asa wawuh mah. Naon mah? Itu teh barudak asa wawuh. Saha? Teh. Bang. Kadeu. Adeu. Yuk kadera. Yuk. Arek ka mana itu, Cok? Iya ngan babaturan arek. Cewek. Oh. Naon maksudnya teh pamaksudan kana teh naon? Mau cari ini orang pintar, katanya kan di Sukabumi ada orang pintar. Nah, jadi saya tuh jauh-jauh datang kemari cari orang pintar buat cari. Aing bahasana geura terbedi. Gan bae atuh. Kurang paham. Oh, kurang paham. Terus. Terus Udah gitu kenal sama si Kakso, jadi kita antar ke sini gitu, mencari orang pintar. mau cari orang pintar. Iya. Oh, tenang, masalah orang pintar. Nah, bagiannya saya. Aya. Aya lah, gampang gitu. Teang ke lah. Gampang begitu mah. Gampang pokoknya mah gitu Ya, mah. gimana itu? Alah, pokoknya mah
Teng heula engke tah. Tunggu aja di sini. Teng teh. Tunggu ya. Oh, sok atuh teng. Bagaimana kopi bayar? Tenang ah kagak dibayar ah. Itu sama barang itu kita bayar. Tenang ya aya tenang, jaminan teh. Wan, tenang. Ceng, buru kan yuk. Buru lah. Ayo, non bing. Piduiten. Yes. Terus kumaha tuh? Ayo kudu kana mah maneh ayeuna aya jelema anu hayangeun tatama. Heuh. Terus teu ngarti bahasa ge aing tuh, bahasa teh bahasa letter B lah. Urang letter F-nya urusan aing pasti ayeuna kudu nyan. Jadi dukun istilah nama. Siap. Saya salin ayeuna. Ku aing ka itu deui heuh. Pokona mah sia datang ke tempat biasa. Ku aing di daguan itunya. Buru. Lah buru. Waalaikumsalam. Nah, iya sih kan pasti deui. Oh, aya tamu. Lebat. Sok, caralik. Caralik. Calik. Ya masih gajar rauh kita meuti marana itu. Oh, tapi mah. Ya tak sarareuwas. Aya naon eta aya naon kitu teh. Aya naon. Iya, ya teh. Mohon. Tadi teh sareng rencana aya peryogi. Nya. Tah ieu teh hoyong. Oh. Iya, hoyongan teh hoyong. Kumaha tadi teh? Mohon. Hoyong kana jodoh sama hoyong dideatkeun jodohna gitu. Supaya gampang. Gampang. Oke. Nyun syariat ya nyun syariat. Oh, Bukan ya tuh. sangaran teh nama sangaran. Raju. Awewena ada. Jadi awewena teh sanamina saha. Oh, Sinta, Raju, Sinta, Raju. Oh. Bagus. Oke, orang tinggal heula ieu dina buyung ajaib. Ya, batak ge mun ka dieu mah kudu percaya tinggal kudu. Percaya nuhun ge mah. Mun bae video ulah salah mah. Tinggalin. Bagus. Tuh, teh syaratna naon wae teh? Oh, syaratna kelak. Abah ge moal nyanyahoanan. Urang tanyakeun heula ya ka buyung ajaib. Syaratna naon ye? Naon coba syaratna? Dibejakeun ieu teh ku Abah. Pajakeun Abah rek nipu. Ai teu dibejakeun da bongan nanyakeun. Sok atuh bejakeun naon? Berat euy. Berat. Biarin berat. Biarin. Harus ngayakeun uang 4 juta katanya tuh kata buyung. Berapa? 4 juta. 4 juta. Bawa teu. Kumaha? Ya udah nggak apa-apa ada. Bisa ada. Aya cenah Ayo, bahaya. Pak. Ngomong lagi sama buyung. Ayo. Iya ada. Iya ada.
Mana syaratnya? Coba mana? Ada syaratnya? Oh. Buyung. Yang namanya si Sinta Raju. Ya. Nah, Buyung. Nah, Buyung ajaib. Tapi bisa keluar gitu. Ini air diminumkeun ya, diminum sama kamu. Salah ieu. Ya, ini air tuh. Yang ajaib ieu. Ya, bawa itu air nanti diminum sama kamu. Terus si cewek yang namanya siapa? Sinta. Temuilah sama kamu ya, langsung tanya ya. Bunjarap ini. Ih, pasti. Dijamin, Ya, dijamin. pasti tuh, kata si Buyung juga begitu. Pasti. Oh iya sama. Oh iya lah, tidak kurang lah. Ya. Kan udah ini ya. Berangkat aja duluan. Ayo ngobrol dulu sama Mbak ya. Ya, sama-sama ya. Tahu kan jalannya? Berhasil. Ya. Ya udah ya, hati-hati di jalan ya. Nah, yuk, ya hasil ya. Wah, nggak jauh semua. Tutup rek. Ayang ka awewe aing can laku. Nah, Yes. Tempo sama. Lain padahal. Dukun. Lain kawe. Main ke bedok locot laku. lain gini, namun ayah gini lah. Mana pasien bawa di ka dieu. Usaha. Siap. Mana? 4 juta. Benar. Yes. Gimana we milik mahnya? Bagi gerak, Bapak dimakai lah. Gitu ternyata. Ini mau orang pisah di nama. Ah. Malu gila tadi. Awas ya. Kemol ayah deui ieu. Pokoknya mau aya pasien bawa deui ka dieu. Tenang, masalah mah Ayah dua deui. Aya. Ujung kalau ada duit mah. tajir. Tenang, Sip lah. Kayak awewe kayak ayah dibawa ka dieu. Pokoknya sip lah. Jadi kumaha itu bagi hasil mah. Kabakean. Bah, mah budak anu duaan di dia karunya. Budak anu di mana itu? Budak mana? Teuing nyata Sabaraha urang? nanyakeun dari kadukun. Kadukun. Si eta coba kau ditipu deui urang mah ih aing mah. Ka mana ayeuna? Teuing da kadar itu ini dibawa aing teh. Atuh. Tadi jalan dieu. Jalan dieu. Pegat di karunya eta budak. Oh, Saja wani. urang mana geura hanya geura. Di eta mana sok si ketipu karunya bener eta. Lamun dibawa ka geus pasti geus katipu eta geus semuanya lah. Da lain sa urang da urang geus loba anu kitu teh. Katipu eta teh. Ayeuna geus aya di wae deui. Atuh. Ta budak mah teh eta duanana ta eta. Mana? Jang. Tas di mana? Ada ke mana? Jangan. Biar. Duduk sini duduk. Biar jangan. Abah rek nanya ka Ujang tas di mana? Keur ka awewe. Ujang teu pajeng. Oh, iya. Di mana ieu? Di Bogor. Duaan di Bogor ka dengan aja. Gimana kata Pak Dokter? Pak dukunnya tadi tuh bagus gitu. Tenang aja, ntar biar saya urus semuanya. Biar saya yang urus. Oh iya. Sekarang gini, Abah mau nanya ya, sebenarnya ada itu bahasa Sunda atau bahasa Indonesia nomornya? Bahasa Sunda sih. Bisa. Indonesia bisa.
Apa oke bisa bahasa Indonesia teh abah teh geus ada roti tadi ke susu. Matak bisa saeutik-eutik bahasa Indonesia teh. Kurang lancar. Iya kurang lancar, macet-macet di jalannya gitu. Tenang aja deh kalau begitu. Sebenarnya adek nanyanya jangan begitu. Nanti adek ketipu lagi. Ya, tapi adek kenapa adek bisa percaya begitu? Diajak. Lain kali jangan ya. Apa kasih tahu? Jangan terlalu percaya sama yang gituan. Kita percaya sama diri sendiri. Kan kita manusia hidup ya. Nah, siapa saya? Harus percaya ya. Nah, maka percaya sama diri sendiri. Kasihan itu dari jauh-jauh dari Bogor sini 40 juta udah aja beli rumah beli apa itu buat kawinan apa kalau udah ada ceweknya mah kasihan atuh kasihan liatin atuh 40 juta bukan kecil-kecil tuh. Hah? 40 juta? Astagfirullahaladzim. Kasihan deh orang jauh-jauh. Harus gitu bilang dulu sama emak. Itu orang teh suka nipu. Ini ketipu terus. Emak juga warung di sini ketipu terus. Jangan percaya ya. Kalau udah ada itu, mending cari kesini dulu. Datang ke emak. Bilang mau kemana-mana. Ntar emak yang nganter. Ya udah, makasih ya Bas sarannya. Oh iya pulang dulu. Ya pulang. Ada ongkos? Ada Bang. Oh iya sebentar ada ongkosnya. Lain kali hati-hati ya. Awas ya deh, hati-hati jangan sampai ketipu lagi ya. Ya, makasih. Terus ada antara teh teh karunya 40 juta itu teh kira-kira. Astagfirullah sanu ngantena tuh teh saha? Urang diteang urang dukuna ku di dia ya. Karunya loba sema. Lah, teang heula lagi lah.